Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Haturan ka pamirsa baraya sadayana, tepang deui sareng simkuring Dadang Supriyadi dina channel YouTube Aji Sawingkur. Urang naraskeun hanca dongeng nu katunda nu judulna Pelet Warjit, karangan karya Dadang Supriyadi. Ayeuna bade diteraskeun dina bagian anu ka-12. Mangga urang dikalitan. Kusabab Karaden Sanjaya Wangkadibrata aya hiji sosok nu nyarengan ti bangsa karuhun luluhurna. Hiji sosok sepuh nganggo anggoan jubah warna hideung, dina mastakana nganggo sorbah warna hideung. Sok sanaos atos sepuh tapi salirana mah jangkung ageung, pakulitanana koneng sareng pameunteuna cahayaan ngandung wibawa. Panangana nyanyepeng iteuk nu rupana geus hideung meles, iteukna teh iteuk ruyung kawung. Ari keur Mang Dasep mah hayang milu nyaksian panasaraneun naha bakal aya kaanehan naon salila Nyi Suwarni diubaran ku Raden Sanjaya Wangkadibrata. Ari mimitina mah Raden Sanjaya Wangkadibrata teh ngaaoskeun tawasulan nu diteraskeun ku anjeunna oge bade kontak batin sareng hadam ilmu nu dicangkingna. Raden Sanjaya Wangkadibrata memener diukna, manehna diuk sila salaku ku cara suku kencana ditumpangkeun dina suku katuhuna. Dua leungeunna dipeureupeun ditunda sajajar dina luhureun tuurna. Dua panonna dipeureumkeun barijeng pipikiranana dipuseurkeun. Napasna diatur sairing jeung detakan dina jantung. Dina jero hatena naneda kanu maha kawasa sangkan dipaparing pituduh ilapat tinu goib. Diteruskeun dina jero batina ngarapalkeun kalimah elmu goibna nu diharep mudah-mudahan aya pituduh kana batin ngeunaan panyakitna Nyi Suwarni. Ari nu ngaranna ilapat teh hartosna kabarna tinu goib nu ditepikeun kana batin. Teu kungsi lila bereh dina panempo batinna katempo ngalangkang aya hiji tempat batu gede nu nemprak di tengah-tengah walungan Citarum. Malahan mah di sisi walungan teh aya sedong-sedong nu laleutik. Barijeng aya ulekan cai dina walungan Citarum. Ceuk dina panuduhan batina nangkep hiji sora nu atra jelas ngaran tempat nu disebut Leuwi Jurig. Ku batina Raden Sanjaya oge tuluy disuksuk deui ka alam goib. Pangeusi jirim makhluk siluman jurig nu nyicingan Leuwi Jurig. Kusabab hayang leuwih jelas ngeunaan eta tempat nu ngaranna Leuwi Jurig. Dina jero batina geus mere gambaran deui ngalangkang aya hiji wawahungan nu gede jeung agreng pulas bodas. Di palataran hareupna imah aya kulah balong nu gede, rupa warna-warni kembang tarate nu ngarambang dina beungeut cai. Malahan katempo aya sababaraha hiji sato entog nu keur kokojayan silih udag jeung baturna. Bulu-buluna ngaplak bodasnya cas jiga kapas, sorana hos-hosan jeung ciciakan. Parasaan Raden Sanjaya Wangkadibrata teh tuluy asup ka jero wawahungan. Bre katempo ngalangkang aya jirim rupa makhluk siluman jurig nu rata-rata pangawakanana pikasieun jeung pikagilaeun. Ngan teu kungsi diobrolan ku Raden Sanjaya Wangkadibrata kusabab bisi jadi ngabahayakeun ka dirina.
Dina tetempuan batina Raden Sanjaya Wangkadibrata wujud siluman jurig teh geus teu katempo deui. Terus nu saterusna mah batin Raden Sanjaya Wangkadibrata papendak sareng jirim nu jadi akina. Akina nu namina Raden Ranggakusuma nu atos tilar ti alam dunya, malahan mah pajaratanana oge tadi teh geus kungsi dijarahan deui ku manehna jeung Mang Asep. Dina parasaan jero batina oge Raden Sanjaya Wangkadibrata harita nuju papayun-payun jeung nu jadi jirim akina. Akina sasauran, "Raden, incu aki, incu kudu bisa meleskeun pasoalan nu keur dising hareupan. Tulungan ku Raden Nyi Suwarni nu keur nyorang tunggara alatan pagawean jalma nu geus ngadelekakeun ka manehna. Nyi Suwarni aya tarah darah katurunan ti Paman Pati Langlang Buana. Tuh tinggal itu anu jenengan Paman Pati Langlang Buana teh ngadeg tuh itu di ditu." Basa Raden Sanjaya Wangkadibrata ngalieu kanu rada anggang. Breh ninggal saurang jirim tangtungan pameget. Jirim dedeganana jangkung agung nganggo jubah hideung kalayan dina palebah dadana bolek klak jadi kancingan. Rambutna nu panjang satak-tak dibeungkeut ku lawon hideung nu dibengkerkeun dina mastakana. Jangkotna pulas bodas, pamenteuna ngandung wibawa nu nyorot dina dua socana. Basa ditempo ku Raden Sanjaya Wangkadibrata, mastaka anjeunna manggut ka Raden Sanjaya, tapi teu cacariosna naon. Ku Raden Sanjaya tuluy dipanggutan deui bari ngunggeukeun sirahna. Nu janten akina sasakem deui, "Raden, incu aki, Raden kudu ngajugjug ka karajaan siluman jurig nu aya di leuwih jurig. Sukma Nyi Suwarni nu keur ditawan ku maranehna kudu disalametkeun ku Raden." Teras simkuring kedah kumaha deui, "Mun Raden dek ngajugjug ka karajaan siluman jurig minta dibarengan ku Prabu Rangga. Raja Jin nu aya di Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan. Raden kudu ngagunakeun elmu miraga sukma nur sukmo alif pikeun nembus ka alam jin, pikeun nepungan ka Raja Jin Prabu Rangga Jayabuana. Manehna nu bakal mere pituduh nu saterusna. Tah kitu Raden, incu eyang." Raden Sanjaya Wangkadibrata ngan saukur bisa ngunggeukeun sirahna mareng jeung ngiles leungitna sosok goib nu jadi akina. Tadi teh Raden Sanjaya geus ngagunakeun elmu ilapat hiliwir sumping, elmu goib nu turun tumurun tinu jadi akina nu di Cirebon nyaeta Raden Manti. Nya panonna beunta tuluy luak lieu ka sakurilingna siga aya nu keur diteangan. Tuluy panonna mencorong ka Nyi Suwarni kusabab dina panempona Raden Sanjaya Wangkadibrata aya nu aneh. Manehna nempo hiji sosok jirim makhluk keur nangtung disagigireun awakna Nyi Suwarni. Jirim sosok jangkung leutik bari nyepeng gagang tumbak nu panjang na satangtung manehna. Papakeanana nandakeun prajurit ti karajaan jin nu keur ngajaga raga wadagna Nyi Suwarni. Raden Sanjaya Wangkadibrata geus kahartieun
Tangtuna eta jiri makhluk siluman teh mangrupakeun jirim prajurit siluman jurig. Nu ngahaja diutus ku ratu siluman jurig Tetelo jeung raja siluman jurig Jarian. Pikeun pangjagakeun Ragawadagna Nyi Suwarni. Raden Sanjaya Wangkadibrata ngagereuntes dina jero hatena. Ieu ciri makhluk siluman jurig teh tangtuna ngan saukur prajurit nu kudu diperangan ku kuring tangtuna raja jeung ratuna. Tapi makhluk ieu oge kudu disingkahkeun heula jeung Ragawadagna Nyi Suwarni. Ku kuring kudu dibere pager goib. Kituna teh leungeunna Raden Sanjaya tuluy ngaragamang kana cangkir nu dieusi cai herang. Kumanehna didoaan gap deui kana cai kahuripan nu geus diparinkeun dina baskom leutik. Sarua kumanehna oge didoaan. Sanggeus beres tuluy nyaritakan ini emeh. Ibu, ieu cai nu dina cangkir eueutkeun ka Nyi Suwarni. Pami cai nu dina baskom mah usap-usapkeun kana raraina sareng kana mastakana. Nuhun mangga Raden, tembal Nini Emah bari tuluy ngajalankeun sakumaha nu disarankeun dibantuan ku Bionoh nu jadi indungna Nyi Suwarni. Tekung silila sanggeus beres caina diinumkeun bari jeung cikahuripan diusapkeun kana beungeut jeung sirahna Nyi Suwarni, dadak sakala aya kajadian aneh. Kadenge ku salarea aya sora-sora nu aneh di saluareun imah Abah Sadut. Mimitina aya sora keusik sing paralak nu diawurkeun kana luhureun kenteng, disusul ku sora angin nu ngahiuk. Bari jeung aya sora-sora nu blak-blik-bluk. Antukna mah kaayaan di luar teh hasaku harengheng teu puguh dedengean. Aya kana saparapat jamna lumangsung kajadian kitu teh, malahan mah salarea nu keur nyaraksian kana eta kajadian jadi sing purungkut. Bari culang cileung tuluy narempok kana daun panto. Iwal ti Raden Sanjaya Wangkadibrata nu katempona tenang teh malahan manehna mah tuluy ngadeuketan ka Nyi Suwarni. Cakra spiritual nu aya dina mun-munan Nyi Suwarni ku Raden Sanjaya Wangkadibrata didoaan ngagunakeun aosan Bayu Putri. Hiji ajian ilmu goib pikeun ngabenteng diri tina pangaruh gangguan siluman. Ilmu ajian Bayu Putri oge bisa dipake pikeun pager goib. Sanggeus beres tuluy cakra ajina nu aya di antara dua halis diteken lalaunan nu ngabalukarkeun keur Nyi Suwarni awakna jadi leuleus tuluy ngagolepak ka sarean. Indung bapana jeung nu jadi ninina Nyi Suwarni sareuwaseun sok sieun aya kajadian kitu kieu nu keuna kana awak Nyi Suwarni. Wios moal matakna naon ibu? Anjeunna teh nuju istirahat tiasa mondok ti Bra ayeuna mah. Ari Abah Sadut nu jadi bapana Nyi Suwarni tuluy nanyakeun ka Raden Sanjaya Wangkadibrata. Muhun Raden, leres anak Abah teh atos langkung ti samingon kirang mondok. Sakaliun mondok oge oso kokorejatan siga ngimpen nu pikaruwaseun. Insyaallah geura ayeuna mah bakal tiasa mondok ti Bra. Ari nu saterasna kedah kumaha Raden? Naha anak Abah teh atos damang? Teu acan tiasa disebat damang Abah margi sukma atma anjeunna kedah disalametkeun. Maksudna kumaha Raden? Kieu nu saleresna mah. Derekdek Raden Sanjaya tuluy ngadadarkeun pangalamanana basa manehna tadi keur neangan ilapat pituduhna.
sakabeh nu pernah katempo dina jero batina didongengkeun ka salarea nu keur ngariung. Malahan mah dina jero batina Nini Emeh oge geus muji kana pangabisa nu jadi anak dununganana. Sanajan umurna masih keneh ngora, Raden Sanjaya Wangkadibrata mah geus nyangking rupa-rupa ilmu batin jeung kagoiban. Ari Nini Emeh ngagereuntes dina jero batina. Lama bapak kuring nu ngagem ilmu kitu teh malahan mah bisa nyagirkeun nu kasurupan jeung bisa merangan siluman. Mudah-mudahan si Menak oge bisa nyagirkeun nu jadi inceun ini. Nuhun ya Allah, kulawarga Nini atas disalametkeun ku Cukang lantaran sareatna putra Menak. Nini Emeh geus gede kayakinan yen Nyi Suwarni bakal cager deui sabihara sabihari. Raden Sanjaya Wangkadibrata nyarita deui. Nu salajengna dina wengi enjing sim kuring bade neraskeun kanggo ngalandongan Nyi Suwarni. Ari Mang Dasep tuluy ngajawab. Raden, tangtosna salira Raden oge atos capek kakuras tanaji teh nya. Bener Mang, awak sim kuring ngarasa lungse. Muhun, saena mah kada aya gerakan teh nu saur mamang kantos diobrolkeun. Raden Sanjaya Wangkadibrata halisna kerung pok tumanya. Gerakan naon teh nya Mang? Gerakan cikopi nu digabungkeun sareng daun kawung bakomole. Kituna teh Mang Dasep ngaluarkeun bungkusan nu dieusi bakomole jeung daun kawung tina jero saku bajuna. Raden Sanjaya Wangkadibrata seuri basa ngadenge caritaan ti Mang Dasep kitu teh. Pok nyarita. Mang Dasep, poe isukan pabeberang sim kuring hoyong maluruh tempat nu ngaranna leuwih jurig. Mamang kersa nganteurna. Ku Mamang bade dijajab. Ngan saena mah ulah duaan Mamang bade ngajak Jang Aso ngara aya batur keung. Nama ke kudu jeung keung Mang, apan ke oge bakal loba batur. Haroream, ari kudu di ngabaturanana siluman jurig leuwih mah. Nu kitu mah sanes batur keung Raden. Batur naon kitu Mang? Batur sieun jeung deui sanes pibarayaeun kitu mah. Ari siluman jurig leuwih mah barayana Aki Awul. Tembal Mang Dasep bari leungeunna ngaragamang nyokot daun kawung tuluy ditumpangan bakomole. Bari terus dilintingkeun. Ari Raden Sanjaya Wangkadibrata ngarasa aneheun basa Mang Dasep nyebut ngaran Aki Awul. Naha saha ari Aki Awul teh? Ceuk dina pangrasa hatena. Naha saha ari anu ngaranna Aki Awul teh? Mang Dasep? Manehna mah nu pura melet werjit. Urang mana? Bumina mah tetebi di tempat leuwih jurig. Enjing ku Mamang urang dituduhkeun bumina. Raden Sanjaya sirahna ungeuk dina jero hatena manehna boga timburu yen anu ngirimkeun pangheureyan ka Nyi Suwarni teh pastina Aki Awul. Tapi tetep acan yakin 100% kusabab acan cukup bukti. Sok sanajan ari ku sareat mah hese pikeun ngabuktikeunana ngan keur manehna geus boga cara soalna ieu mah kudu ngagunakeun kakuatan batin pikeun ngabuktikeunana. Abah Sadud tuluy milu nyarita. Saena mah Raden mondok di bumi Abah sakantenan urang ngaliwet urang taruang heula.
Kituna teh bari ngalil kabi onoh nu jadi pamajikan Abah Sadud pok nyarita. Ibuna gerang ngaliwat kanggo nyayugikeun Raden. Hanjakal waktosna teu nyekapan mung sakitu pedaran dongeng ti Sim Kuring. Insyaallah carios dongeng nyambung nu judulna Pelet Werejit bade diteraskeun dina bagian anu ka-13 dina channel YouTube Aji Sawingkur. Hatur nuhun wilujeng kantun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.